wa makana itolabil maksiat kana tinar itolabil sajalma anu neangan ilmu jalma anu daek ngaji maka kanat jannatu fi thalabi hakikatna eta jalma teh keur neangan sawarga. Jadi sajalma nu neangan ilmu pada hakikatna eta jalma teh keur neangan sawarga. Jadi lamun jelma hayang ka surga maka kudu neangan ilmu. Para Kanjeng Rasul thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Neangan ilmu teh hukumna teh wajib ka sakabeh jalma Islam. Saur Kanjeng Rasuli utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jangan boanjeun ilmu nepikeun ka maut. Jadi lamun jelma hayang asup ka surga tapi tara ngaji, maka moal kapakna. Hayang neangan surga mah kudu ngaji. Hayang asup ka surga mah kudu daek ngaji. Teu cukup ibadah hungkul bari tara ngaji. Dina hadis pan dijelaskeun saya di zaman ala umati yafiruna minal ulama faya bataliyau bisalah sati baliyati. Sawae jalma nu geus teu hayang ngaji, geus bung kana ngaji teh libur, geus eureun ngaji teh, maka saur Kanjeng Nabi bakal diberi rezeki nu teu barokah. Rizki nu aya teu mantap bisa nyieun tentrem dina rumah tangga, teu bisa nyieun soleh kanu jadi budak, loba masalah, loba problematika dina keluarga. Naon sababna? Sabab rizkina teu barokah. Kunaon rizki teu barokah? Sabab budi mah eta teu ngaraji. Kaduana bakal diberi pamimpin anu dolim, bere pejabat, bupati, gubernur, presiden, DPR, teu adil ka rakyat. Ulah nyalakeun pamimpin, salahkeun urang-urang geus teu darekan ngaji. Katiluna sawae jalma nu geus teu hayang ngaji bakal maot tina kayaan subul khotimah. Ibadah ge loba teu ngaji mah maotna sul khotimah. Aya salah dina fikihna. Mun dina salatna salah takbiratul ihramna, teu apal niatna, neulaan imam, teu apal tumanina, teu apal rukun qauli, teu apal sunat abad, apa pangbatalan sholat, dan kaditu dikajina salah dina tauhidna, enggar kana pamurtadan, dan kadituna kana tasawufna aya hasud, aya iri, aya dengki, mana teh rezeki meakkeun kana sakabeh pahala. Loba ibadahna teu ngaji mah buras anggar motna sholat. Tapi janji Kanjeng Nabi sawae jalma anu daek ngaji walaupun dina ibadahna masih belajar, ieu mah geus jadi janjina Kanjeng Nabi. Daek we ngaji marani nepikeun ka maot,
janjikan Rasulullah mautna bakal diberi husnul khotimah. Bahkan sorkan di lamun marane hayang ningali jelema-jelema ahli surga, calon ahli surga, tingali we jelema nu sok ngarajitah eta teh jelema-jelema ahli surga. Lamun marane hayang ningali jelema ahli neraka, deuleu we jelema tara ngajitah ahli neraka. Mata kula bosen-bosen lain nepikeun ka bisa, lain nepikeun ka pinter, ngaji macan maot mah terus we ngaji. Mangka nabi tolabi ilmi kana ti jannati bidul bisa we jalma nu ngaji neangan kana ilmu, maka pada hakikatna manehna keur neangan surga. Sawe jalma nu daek leumpang ka pangajian pada hakikatna manehna keur leumpang kana pantongna sawarga. Sawe jalma nu embung ngaji pada hakikatna embungeun manehna maka surga, embungeun pada hakikatna. Maka sok teangan ilmu nu kudu diteangan hiji nu wajib diteangan teh ilmu fikih nu tadi dibahas. Ilmu fikih teh ilmu anu ngabebener dina tata cara ibadah, salatna, wuduna, puasana, hajina, zakatna. Ya, tuluy berumah tangga aya fikihna, aya di bertetangga aya fikihna. Eta dikaji. Ilmu fikih menerangkan ibadah dohiriyah, maca Quran jeung sajaban. Wa ilmu fikih daya jelema teh salat berjamaah nyawa imam teh takbir ngacan beres hayu geus takbir manehna. Imam ge karek Allah can akbar-akbar acan namun geus Allah pan geus eta teh. Kan eta takbiratul ihram namamu mah kudu saberes takbiratul ihramna imam. Mun imam geus Allahu akbar arek Allah imam ge can beres Allah manehna Allah pantes. Aya jelema da abong-abong ngamamung beureun ka imam teu maca Fatihah. Ngadenge teh cenah Fatihah ditanggung ku imamnya, nu ditanggung mah ketika urang masbok datang ka imam geus datang ka imam teh geus ruku atau imam teh keur maca surat urang datang geus teu kaburu tah maka Fatihah nu eta ditanggung ku imam. Ngan lamun misal rakaat kadua wayahna imam keur maca Fatihah urang dengekeun, imam maca surat urang maca Fatihah. Lamun misalnya urang baca nu bener pandai Fatihah teh syaratna kudu makhraj hurufna kudu sing bener, tajwidna kudu sing bener, sifatan hurufna kudu sing bener, can bisakeun ditanggung ku imam. Aya anu pun teu maca meles mah ngahuleng, kalau ngahuleng we ngadaekeun imam pong orang menjadi imamna teh kala ngalamun. Poho teu maca Fatihah atuh teu sah salatna ge. Tah nu kitu tah ibadah bari tara ngaji teu ditarima salatna ge. Angger neraka lamun misalna salat teu sesuai jeung syarat rukunna, salat teu salat we dareupeun Allah teh. Tah eta dimaksud misalna ibadah tara ngaji teh kitu. Tah hiji nu wajib diteangan teh selama hirup teh hiji ilmu fikih. Nya loba keneh yeun geus kolot anu geus boga budak bahkan boga icu salatna masih kena saralak loba ngabadet di mana-mana. Ieu teh jelema teh salat teh saralak ngaji da tarik kumaha bingung. Di pangajian anu dibenerkeun beuneunan. Oh kaburu maot teh keneh dina masa-masa belajar dihampura ku Allah. Gusti abdi teh ieu teh salat teh salada keur ngaji abdi teh keur diajar keneh dihampura ku Allah tuh dihampura da bener diajar keneh. Ieu keur salat bari teu ngaji kumaha ngampuran Allah. Yang mah teu bisa teu ngaji teu ge. Pangampura teh Allah. Kaduana ilmu nu wajib diteangan teh nyata ilmu tauhid, ilmu kumaha carana urang mengenal Allah.
urang teh nyembah teh ka saha kudu sing wau wujud idam bakong mukhalafatul lawadi pikeun kamu takalim dan sifat-sifatnya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya kudu paham eta teh kabeh supaya naon supaya orang puguh ieu teh urang ibadah teh ka saha teu lamun jelema ngaji ilmu fikih teh ngaji ilmu tauhid teu ngaji ilmu tasawuf dan katuna tasawuf capek tak jadi dibahas ika penong supaya ari ngaji fikih unggul teh syarat unggul teh salat teh capek ngaji teh capek maca Quran teh capek beda jeung jelema anu manehna ilmu syariatna aya ilmu tauhidna bisaeun ilmu tasawufna bisa nikmat salat nikmat zikir teh nikmat maca Quran teh batur mageninganan salat nepikeun ka 1000 rakaat batur mageninganan ngawuri nepikeun ka sajam 2 jam bahkan 3 jam nepi ka subuh dinikmat nah urang zikir teh 15 menit yang asa eungap dibang salat fardu isya 4 rakaat karasa eungap teh ciri fikih nanggeus aya tauhid tasawufna can bisa berat kan ibadat lamun ngaji syariat tungkul yang ngaji sarangkul ibadah teh leuleus capek eueuh cita rasa dina ibadah eueuh nikmat dina ibadah eueuh kaindahan eueuh katentaman katenangan dina ngalaksanakeun ibadah nanti sia teh ibadah teh kieu tapi can ewe teh berarti tauhid jeung tasawuf bisa. Hiji naon cenah? Fikih, kadua tauhid, katilu tasawuf. Eta ilmu nu wajib dipelajari ku sakabeh jalma kali deui nu wajib dipelajari ku sakabeh jelema teh kahiji ilmu fikih, kadua ilmu tauhid, katilu ilmu tasawuf. Nah, geningan dibalik-balik ame ngarti fikih, tauhid, tasawuf, fikih, tauhid, tasawuf tah eta wajib mah. Tong wakadeulakeun budak teh diajarkeun teh jadi masalah lamun kira ka barisan ieu mah can ge becus can ge barisaeun ya sakola sing bener kade sing bisa maca matematika sing bener sakola sing ulah bolos ya nya sakolana budak kudunya dihudangkeun di pandian giliran ngaji wadah teh blon teh teh dong atuh budak teh bisa maca Quran diantep atuh budak teh bisa salat diantep teu ngaji masa bodoh ngaji pe teu ngaji jadi masalah teu dipikiran kolot teh atuh budak sakola mah dicarekan pan teh hidup kolot teh tanggung jawab dari alat ge budak sakola teh can pernah tah bolos kolot teh diudang ke guru sakola sing ngawal teh hidup ge hajeun ngaji mah masa bodoh kolot cai mah ieu mah goblok lain budak kolotna teh goblokna teh. Gahari deun kolotna. Budakna diajarkeun maca, kadang mati tinggal laporna ieu geus sajaban bayaran sakola saja wah rapi. Ngaji mah pan teh hidung teh. Dia teh ngolot dia teh ditunggu teh. Sia boga budak ieu. Naon sia meyakinkeun sakola? Dia jadi masalah mun budak sia bisa salat, bisa maca Quran, bisa tauhid, bisa fikih, tasawuf, geus bisa pek sia ajarkeun ilmu sajen. Sia mah fikih tasawuf budak salat bener oge. Geus 7 tahun, 10 tahun budak tidak salat, sakola ditapan bloon eta teh.
Mun budak 10 tahun ditah salat, teu ti salat geus nanggungeun gebuk. 7 tahun teh ditah kana salat kawajiban kolot eta. Tah fikih tauhid tasawuf eta heula kumaha. Tanggung jawab ke daerah teh, budak ke amanah. Oh danggeus ditah kana ngaji dimangkatkeun, mangkat unggul teh. Kudu tata kang eta. Dawu ijab kabul mah sebenarnya kiai ustaz masa bodoting sebenarnya. Kecuali mah ijab kabul. Berarti pindah kan. Tanggung jawab. Ijab kabul masa bodoh ngaji dan belakang. Teu ngaji teh jadi masalah. Ngaji hayu teu ngaji jadi masalah. Udah kain lain. Ngan teu kituan pan tetep teh diajakan ngaji hayu ngaji kieu-kieu gitu. Kalau secara berbicara ego teh jadi masalah. Da kolot teh eta mah. Tak sering kamu hujan dirimis. Da betul teh kumaha ieu dirimis. Geus teh kudu sakola gitu mah masak-masakan teuing kan. Budak geus teh kudu masak-masakan teh budak hujan mangkat sakola. Fokus mah budak geus hiji geus bisa maca Quran, bisa salat ieu. Sakola teh bisa teh jadi masalah. Kalau mah bisa maca gitu bisa gitu. Aku bisa anggar naik kelas itu. Sekolah. Tah sawai jalma mangkana fi tolabil mikana tul jannatu fi tolabi sawai jalma anu nean ilmu mana maka pada kata keur sawargana al alhamdulillah urangnya ditakdirkeun daek ngaji itu urang teh keur ngan surga teh. Ya walaupun kadina praktekna urang masih kena jatuh bangunnya. Masih kena aya dina kasalana ibadah, tapi urang daek ngaji. Aku berendah kelot teh Gusti, geus abdi ke ngaji teh. Nanti rekeun bisa-bisa ti urang. Ayo keur makarikan bisa nya teh ngaji atuh kumaha alasan teh. Kan saur paulana, ieu mah suruh kang buktikan jelema anu ngaji rajin ngaji ieu. Jarang potna suloti mah, kabeh ku suloti mah. Jelema anu tarang ngaji, kalau lobana suloti mah motan. Teu kabawa iman Islamna. Naudzubillah min dzalik. Mundina ningali kana hadis anu sejen ari jalan ka surga teh penuh rintangan. Berliku-liku jalan terjal. Nah, ka surga mah kan jalan ka surga mah pihoreangeun, pimbungeun kan gitu. Dina hadis sejen lamun jalan ke neraka mah beunang mulus, neraka mulus. Tayana lamun urang dibanding jalan ka surga mah jalan nu pinuh pika horeangeun nya picapeun nya pitunduheun banyak penuh dengan dikaliku ta jalan ka surga ayeuna di dieu sawe jelema nu neangan ilmu sarua jeung neangan sawarga tangga ulaannya ketika ngaji teh horeang mah buset ngaji teh jam 8 jam tengah 8 ngaji teh mulai ke surga. Ulah betul mulai jam 8 karunya loba eta yang ngaji dina malam minggu cuma alasan teh senap penting teuing bukan jam 8 beres jam 10 masukan deui eta jalan nyeros kabut eta
Pas nonton bola jam 1, pas ngawangkon nonton apa yang lape ke jam 1 tersebut penting ya. Sore we jam 11. Karena ngoprek HP ngoprok TV mah. Pas ngaji mah jam 10 putih jam 8. Bisa hudang tahajud apa? Emang sok saya jam 8, itu jam 12. Juga ngaji penting jam 12 sare jam 8 anger we. Kami jam 8 sok langsung saya teh memilih hari biasa itu jam 12. Ya. Ya, jalan ke surga mah jalan anu pi kampung pung we jalan teh. Hoream teh. Tah, aing ngaji eta jalan ke surga mantap ngaji mah hoream kemudian jauh banyak. Jauh ngaplang terus setengah jam. Pas aya rokok jeung pas rokok jam hoream. Kemulan duit tuh lagi loba. Kalau lapar geus kan. Asal. Karena teh ujian jauh. Lamun urang geus sejarah Nabi teh ini ting moal kahon kali para sahabat dan sahabat kalau berdahar di boykot 3 tahun kan sejarah Nabawi. Di boykot selama 3 tahun menang aya jual beli jeung orang Islam, menang aya jeung anu berinteraksi ngobrol jeung orang di boykot selama 3 tahun kolak. Nggak boleh teman Islamnya, orang boleh kan jual kemana gitu tak? 3 tahun. Wah, sholat, dicaci, dimakin, pikir kata terusir tanpa Madinah hijrah. Orang misalnya hayang udah hayang ngaji kira-kira deh, kareng-karingan Korea, kareng-karingan ketemu Garut, pikir kata ngaji, itu kan aku ayo. Maka dina hadis anu sejen malam mana yang ningali patamanan surga, patamanan surga teh pangaji. Allah. Kan sawe jalma nu ngaji meme ngalengkahkeun dukuna geus diampura dosa. Bahkan ngadengnya mati aji ngan ama seput dan yang kitabnya tan mendapat kitabnya. Eta teh nu dihampura teh lain nu ngajina hungkul eta keluarga nu ngajina ngaji dihampura teh manehanana dulu dosa orang tua, dosa mamana, dosa bibina, dosa adina, dosa anakna kabeh dihampura. Bahkan dina hadis teh kan Nabi ngabenjakeun andai lamun jelema anu lumpuh ningali kana fadilah ningali kana pahala ngaji ngesot dat mah aya teu aya teu tuh ngesot atuh ningali yang dekat ningali teh apa wa man kana fi talabil maksiati kana dinar fi talabi sawe jalma anu maksiat
Maksiat aya dua, aya maksiat dohir, aya maksiat batin. Aya maksiat dohir mah kadang jelema teh rada sadar, rada ngan ieu maksiat batin jarang diubaran. Maksiat keluarga hese pang maksiat batin. Sum'ah, iri, dengki, tuluy, dendam, bendu, kajelema, ambek. Eta teh kan maksiat akeh. Beunang teu urang ambek. Dimenangkeun teu urang ambek. Dimenangkeun teu urang emosi. Menang orang ambek, menang orang emosi. Dina maksiat itu urang ningali pamungkaran kamaksiatan dina urang ningali kamaksiatan pamungkaran itu wajib ambek. Lamun teu ambek we dosa. Tah salian teu eta mah teu meunang ambek. Dina teu meunang ngambek atuh ngambekna jeung maksiatan. Diomongkeun ku batur, teu meunang ngambek atuh ngambek jadi maksiatan. Geuleuh ka batur, ijid ka batur, resep ka batur. Eta maksiat eta lain. Maksiat atuh da si eta mah alakna kasikeun. Ye, kan Rasul ge dikituan baladogan teu ambek kan. Ya bener. Atuh diceritakeun kamari teh apa? Kanjeng Rasul di asongan pedang teh. Di Kanjeng Rasul kata jelema pakai pedang teh orang kafir. Muhammad rek tahu umat kemana? Tinggal orang yang mana banyak kalau pedang. Kanjeng Nabi, Allah pedang murah. Dicopot kan dibalikkan. Ya, enak kumaha ieu. Jadi ketika Kanjeng Nabi nyebut Allah teh suara kafir teh geter. Murah dah. Dicopot balik Kanjeng Rasul teh. Biasa mah karegeun. Geus ieu kana kana mati maneh. Dikadekeun Kanjeng Rasul. Itu dihapura. Oh. Eta mah pika sabeuleuh mereka bunuh. Aya teh kana digeuleuh kata jelema. Oh, teu. Aya teh ijit teu. Aya jelema anu sayembar sawe jelema anu bisa ngabunuh Muhammad. Bakal dibere ku selama 100 kota. Wah, jelema kubur make kuda. Geus deukeut tah ada keter Kanjeng Rasul. Dikros. Kanjeng Rasul apal ka jelema teh kamu. Ditulungan Kanjeng Rasul teh. Digebros di pasir. Ditulungan jeung kuda-kuda geus tulungan kanjeng mangkat diubar deui. Diubar dibunuh deui wah. Digebros deui 2 kali tah. Ditulungan deui Kanjeng Rasul teh. Mangkat Kanjeng Rasul diubar deui tah. Rek ngabunuh deui. Katulukan digebros deui tah. Disalamet Kanjeng Rasul. Nah eta kan Kanjeng Rasul yang dibunuh. Bener teh. Lamun misalnya orang ijin geuleuh kusabab sikap batur nu goreng atuh batur marek lain rek ngabunuh urang mah Kanjeng Rasul marek dibunuh ku batur eueuh ijin geuleuh kan ngabunuh urang ka Kanjeng Rasul. Artinya ketika aya jelema nu alakna goreng kieu-kieu teu ngarga teu ngamuliakeun tingkah lakuna kata-kata hareup tuluan ijin ka jelema atuh masyarakat eta. Ya. Balata, wapoe ijit wae ka batur teh, geuleuh wae da. Sebal ka si eta. Boga udut teu mabagi. Nasib. Aduh,
Jadi alasannya juga batur Kanya Rasul gerek dibunuh ku batur dendam kan ngabunuh Kanya Rasul diciduhan dia salah ngomong dipitnah Kanya Rasul ngawapan jelema Yahudi buta Muhammad ke pendusta kadajangnya ulah bilukang Muhammad padahal Muhammad kayak nabi eta ayat teu benci kata jelema benci geuleuh dulu ka batur teh hayang aku teu sehat geuleuh aing aing mah kesenggaleunana tuh kata kitu tah makana kita lumasen khasiat hate tah buku ari gibah mah ye ari gibah teh lain dina sumut wae dina hape ge sarua ngagibah eta dulu bahasa nanti ieu mah lain ngagibah ieu mah ngomong teu sesuai fakta teh bidang naon sesuai fakta teh gibah namun teh sesuai fakta teh fitnah urang kapal kaburukan orang lain enggak cicing jempet ngajedog repeh dina apa hayu ngetik ngomongkeun batur ampun ya berpalang aja teh jika nu teu boga waya ae sieun sawe jalma anu ngabuka air batur maka airna bakal buka kumpul misalnya bakal bisa repeh mungkin kadu ulik pada tayangan diterusuri juga FBI pun tadi ngapet akane di gibahnya nama lain ini dinapet bisa gembunang tadi kan kadang maksiat teh wa makana fi talabil maksiati kana naru fi talabi sawa jaman maksiat dohir nah maksudnya berarti juga tadi gibah ya turun nanti maksiat dohir teh yang maksiat dohir mah juga maling itu tak jika manslot terbukti manslot lah sia tetah jadi nanti maksiat dohir tah sawa jalma anu maksiat maka pada kakatna mana kenangan neraka aku udah maksiat teh ngeunah tuh maksiat ngeunah maksiat teh mata kalayan bener maksiat teh ngeunah maka carana kudu panggihkeun kanikmatan ibadah tega kanikmatan ibadah teh ngalindih kana nikmatan maksiat geus teh maksiat atuh manggihkeun nikmat tina ibadah panjang deui lamun jelema ngeunah dina maksiat dengan otomatis seketika mana moal manggihkeun nikmat ibadah. Menjelma manggihkeun nikmat ibadah dengan seketika hati moal maksiat gitu. Coba aya masana urang teh salat ngaji zikir manggihkeun usaha teh aya jelema geus manggih teh nikmatna zikir salat shalawat sajaban teh
pada hari tanya maksiat ya bunga maksiat jadi berehaya hek di soledad kalau maksiat deui merasakanlah kenikmatan maksiat maka dengan otomatis rasa dina zikir rasa na salat nu pernah aya teh leungit da sabab geus harita ngarasa kenikmatan maksiat maka lamun geus manggih kenikmatan ibadah itu dipertahankeun ulangi maksiat di sauna bisa seni kamu urang maksiat di manggihkeun ka maksiat nikmat ka maksiat kayak saya kita manggihkeun nikmat ibadah sulit orang kudu mulai noli jadi kesimpulan mah yang ngaji lah kan ulah niatan dina hate eureun di mana wae ngaji kasaha wae dengan jelas usahakeun urang ngaji kaguru boga sanad da sabarang ngaji dina Google bisa ngaji dina YouTube bisa katanya ATV gak aya jamaah kan susuk oh jamaah alhamdulillah ngaji dinya bisa cuma jadi teu sanad urang teh jadi murid teu boga doang dihana teu nyantel deh haratena wah beda urang boga guru urang teh boga guru deui urang teh boga guru terus nepitah ka kanjeng Rasul urang boga guru dipakai teh ternyata nepitah ka kanjeng Rasul tah bisa sebenarnya mengaji na YouTube bisa cuma ada teh daya keikatan ya alhamdulillah syukur-syukur Allah lalu teh kurang dibaca-baca ini apa kurang jadi ya teh da kanyang jauh teh nya karasa teh ieu kanyang Allah terus dirasakeun pikiran tapak kurang pake logika lain yang ladang maksakeun kan biasanya tasawufna lain menang jahana lain pada hakikat nama ieu kahayang lagi diberi Allah atur suku dilengkahkeun ge ku Allah atuh ceuli cepilna dinyakeun didengekeun ge ku Allah diukna ge didiukkeun ku Allah maka pada hakikat urang teh kareukeun ku Allah karasa tadinya sih bisa ngarasakeun nyana kene ka karasa tah Rahman Rahim itu mangipin cita rasa tadi teh kami jero pun ngaji pikir teu ngaji tauhidna pangkapang oh itu Rahmana Rahimna Allah kapang aya cita rasa tapi ngaji buktinya kami masih ngaraksa kami abdi beri hidayah aya kahayang dina ngaji Gusti masih taufik kaduga abdi ngaji mun diberi hidayah taufik Allah mun diberi hidayah Allah mun Gusti Rahman ridenya kabeh cigana aya abdi moal ngaji karasa tah jadi dina ngabdikeun diri ka aya cita rasa aya dina teh nyaman Allah ketah tauhidna
lamun tasawuf mah nyata berkata kerama jadi abdi Allah hamba Allah anu bertata anu beradab boga tata krama. Tak bayang memaksakan tunggu Korea cuma paksakan nggak jalan ke surga makin pengajian menjadi cangkeng menjadi tuh ini nek terus punya sare punya wajibnya terjadi masalah rek muni bibur teh mendiuk teh geus pindah ka keca pindah ka kiri sukuna ka hareup segala lupa jadi masalah yang penting mah baik mangkatna tanya ya surga. Mudah-mudahan orang puas gerakna ngaji dia sinengkeun surga Allah Subhanahu wa taala. Sakitu mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.